Purwaman Dramandrawinulan Iya susro tinggal tinang pamutusin cinarita cedak saking punipun dados tandaning citra ya kukung gebang siwalang ayu ayu pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratanu kalawan patra hartosipun tangan gangga syataning banyu wira namaipun wong lineuwih tanu mangsi patra kartosipun kalam ngtel kumulane wonten aksara Jawi inggih kang sawidak perkawis kang pinuncal eka lawan dasa eka hartosipun sawiji dasa iku 10 iki jasane para wali salapan ka 10 tunggal wali kang durea mujemar penalar sugihing pengartini lan dijayeng rana punjuria papa binakaslan wijaksana menyaglarahkan aksara kali kang namine aksara wianjana lan aksara wianjani wianjana lan aksara wianjani iku kalebet aksara witane inggih aksara kasan iki
Mangahepun aksara witan. Sakawit dipin cacat tengpet kulon tiba wonten ing tanah Arab yu dados aksara 3 dasa. Mangahepun aksara kasan. Sakawit dipin cacat tengpet etan tiba wonten ing tanah Dawa dados aksara yu kalidasa. Mangahepun sawiji aksara kalidasa. Nggih, anak ceraka. Data sawala pada jayanya lian maga batanga. Hanawing sikap lan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah dhateng madhab papat. Anak ceraka tiba ingetan. Data sawala tibaning idu pada jayanya tibaning lon lan magabata tibaning alur sadinaya tutup sadina sabengi tutup semengi kawilang nagri panjang nagri apuyuh apa yang iku negara Jembar pocabane apuyung negara Duri Pawane lan wonten madaya pasir kilo sinawi pasirarane samudra ukir gunung Loh Cinawi ratu muras rahingkang sadang kian pangan watak wantos negara gede obore padang jagate dhuwur kuku sadoh kakon sane malih kejawi punika ingkang dadia tuturuning catur bubukaning cinarita boten enten malih kejawi tisalabeting pagelaran Jawi karaton negara Buana Raksa. Negara Buana Raksa inggih negara sampun kaceluka kanang ewok kakajana pria kajam paring angin-angin kakon celaman saragara. Negara subur mamur gemari pahlo jinawi aman santos sakrat laharja. Hengkang dados nalendra tutuloro angin sewiji-wijina inggih Sang Hyang Purbawisesa. Remagan klian pati Sang Hyang Jagat Rasa. Boten kantun aparatur negara anu sami regreg di pagelaran tilu sami ngantos kena dawuh ratu sabdaning raja sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra kuatek kuantos Sang Nalendra ingkang sampun tutas dening dirikan rohani lan jasmani sampun saciduh metu sakat saping yata uruh sadurung winara saiki sampun wonten ing setingil binaturata lenggah ing dedampar denta pinalipit ing susutari nenggana warta lemik pabut perang wedani ginanda wida jepat kasturi lan sinebaran sari-sari tandana panjang sinengi sabda
wala bakti dening ngasih ya dening ngasih ya kang asing aja ketarangan pasewakan busana maneka warna wis mama nuning pasewakan busana maneka warna miang pajraking sarwarukma rengking manik narawata gentur kang tinutur gentrak kang cinarita ngawiyosaken kawontenan nagara Buana Raksa Sang Nalendra Sang Hyang Purbawi Sesar Magantian Pati Sang Hyang Jagat Rasa Pati Sakti Mantra Kuna Punjuli apa-apa manggulang mangguling saciduh metu sakecap nyata Prabu Sang Hyang Purbawi Sesangan dikalis manis melas melis kedeh atra pratela watekuan tos dure emu jemar penalas suging pengarti unira kangandika rai kadang akang rai patih sasat anjeun anu dipiagul kalayan dipireueus ku akang yapkar dieu kapayun salikna rai kalanun paduka tepi nodama rai patih jagat rasa unyuk sumanga ngahaturkeun nampi dateng pembage kali ngaturakeun semua bukti ku unyuk panjenengan rai pujastuti rai dak terima dening tangan loro kiwa tengen simpen plungi ati pundihing mastaka tepi nodama kaulanun kalihna tieta tina pihak kalepatan muga agung cukup lumur jemar kapuntenna anu kateda nya urang saling malume jeung akang sabab teu aya deui jimat anu paling ampuh di alam dunya lintang ti saling malum antara urang jeung urang tepi no damel kaulanun kaping 3 tu purwana slira panjenengan kersani malan abdi Gusti aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapulut lemarganing tanaga saraswi kapati oge nyangakeun paduka syukur bagja kumayangan ieu salaresna purwa dihaturanan linggih ku akang dina waktu si kaulanun aya pikir saeunaon ari saperkawis mah akang teh maksud negerakeun rasa kasono karai sasat anu dipiagul ku akang tepi no damel sami Gusti
jika nawai entong boro hingga tetepung satahun sabulan dalah tepangi saminggu kasono akang moal bisa luntur ku kaibunan moal bisa laas ku kahujanan kalayan moal bisa belel ku kapoe tapi no dama aku hal eta jadi akang teh upama ditinggalkeun kurai keung asa pikeun pibatureun tiris asa pikeun simutna hardang asa pikeun piki pasirnana taku ayana ayeuna rai aya hareupeun akang jadi akang teh bagja barina sugema asa regreg asa pageuh ku ayana rai sasat memang rai anu dianelkeun ku akang teu pino damel kaula nun kaduana akang negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya anu dumasar kana hal eta yen manusia teh diwajibkeun syukuran ka Gustina timbalan ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina memang bongan urang keneh mikabutuh kana kagunganana bujing hingga anu pikabutuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan tapi no damel kaula nun jadi urang teh rumasa saliring dumadi sarengkak saparipola yen urang kagungan Gusti tapi no damel kaula nun atuh ku hal eta ayeuna katiluna akang tetuna negerakeun rasa syukur ka Maha Guru anu parantos masrahkeun didikan rohani jeung jasmani sabab yakin ari hukumna ati manusia teh poek ari anu baka bisa nyaangan kana ati manusia nyataning ilmu atuh ilmu anu jadi oborna ati manusia teu pino paduka sagupami ayeuna manusia teu ngagaduhkan ilmu anu harti di mana urang lempang tengah peuting poek teu aya lampu pasti bakal titarajongna bener pisan itu manawi jadi yakin atuh ilmu teh anu jadi oborna ati manusia laras pisan katilu akang syukuran ka segenap lapisan para instansi boh ti sipilna boh ti militer boh ka para jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu geus mikeun balabantuan kana paha kapriyogaan negara memang akang rumasa yen jadina negara merdeka tulaluasa ieu teh lain menang akang pribadi tapi menang cara rawe-rawe lantas marang-marang putung rame ing gawe menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan sasat hasil gawe anu rancage bisa ngawujudna kieu tapi no damel paduka aku hal eta akang ayeuna dek nanyakeun kumaha kaayaan boh di padesaan di pakampungan di pakemitan kalanun paduka dinarasan di kaulah hasil nguliring ka tepis miring aja celang ka padesaan ngasruh ka pakampungan dina waktu ieu teh katinggal pisan kamajengan dina waktu ayeuna negara sepi paling towong rampog nu digawe simpeh hate kaum buruh kan teripuh para tani sugih mukti nu dagang sami sugema karyawan sami sarenang teu aya bancang pakehu dina waktu ayeuna Gusti kalayan nguningakeun ngahunangahning kaayaan rakyat dina waktu ieu teh aya nu ngijing sabengkok sinemah sadayana pada satuhu satia simpati dititah gotong royong henteu ti popolotot pentas sumbangan henteu kukulutus dititah kerja bakti henteu nyala lengir dina waktos ayeuna teh istuning rakyat ngarumasakeun maneh panginten ieu teh da puguh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil nage keur urang keneh bengah pamarwata suta bengah amat wah kasut tapi ngah kagigir lagi tendera tendera sami apa ada minanget bengah amarwata suta bengah kagigir lagi tendera sami minanget tendera sami apun pada medang
bayangan Rai naon rupaha laporan tirai istuning akang tengarasa bunga-bungangang bunga marwata suta dina waktu ayeuna Rai tepi no damel atuh Gusti unyuk sumbangan naon anu kedah dijalankeun deui dina waktu ayeuna ku Rai dina waktu sakumaha parantos diuningakeun pujeng hiya ka perut marganing tanaga larapati kasangakeun ieu akang teh Rai purwa ngahaturanan linggih eusina mah akang teh tadi ge geus dicaritakeun yen keung upama teu aya Rai sabab yakin urang teh sasat anu geus jadi raja atawa boga nagara di ieu nagara teh nyata anu kasebut buana raksa sasat urang teh ngimbangan sawarga jadi bok bilih kumaha onam urang sawarga anu dipimpin kumaha Sang Hyang Otipati Batara Guru jadi akang teh keung sig upama aya tinakan ti dewa-dewa sabab urang teh nyieun nagara di jero nagara turta urang teh geus ngalangar kana wet dewa ingis ku bisi rempan ku kaayaan jadi upami teu bisa sareng Rai teh akang teh keung panuhun Rai ulah nebihan akang sok komo bari ayeuna urang ngaku Sang Hyang akang oge Sang Hyang Purbawisesa Rai Sang Hyang Jagatrasa memang sok sanajan urang loba anu resep sok sanajan urang dipunyung-punyung para pengagung dipuja ku bangsa-bangsa kolot ngesok budak era dengan mikadeudeung tapi teu kurang-kurang we jelema anu ngewa sabab naon dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler berang peuting halodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema loba nu mikaresep teu angang teu mikangewa kalanun paduka ulah di lalasan dia atuh ulah bade rengating penggalih bujeng hingga manusia nu aya di dunia adalah dewa ngahalangan karena maksud urang sadaya kaulah teh sanggup korbankeun jiwa toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara sareng bangsa naon rupih kal aya rintangan sawios Rai dalam anu bakal tiasa ngabasmina manusia anu ngewa atur nuhun pisan kana paha kasimpatian Rai tepi no dama Gusti dinalasan dia sakumaha nu parantos disangemkeun tadi kaula nu Gusti leres Rai kaula teh bujing hingga aya mau ngamuk gajah mata nu aya di alam dunia ieu dalah dewa dalah Sang Hyang dalah Batara naon anu bakal ngaganggu kasalira panjenengan abdi Gusti sangem pikeun ngayonanana naon nu paharintangan sareng cocobi kasalira abdi Gusti sawios anu bade kapayuna Rai akang teh bagja barena sugema ku ayana kasanggupan Rai mode kitu turta kanyataan Rai teh jalma sakti mandraguna punjulia papas sacidu metu sakecap nyata weruh sadurung winara tepi no damah kaula nu nanging dina sandi kaula teh mangga bujeng hingga ayeuna sasasih 2 sasih 1 tahun 2 tahun ulun kumaula kasalira leres sanaos dugi katutupna dunya paripaosna upami dikersakeun panjang umur mah mangga teh teuing moal bade ngijing sila bengkok sinemah Gusti kaula teh aya taroskeun we kasalira tapi walranana teh anu karasa anu nyata kumaha Rai kieu anu bade ditaroskeun ku abdi Gusti coba naon asana manusia sareng ti mana manusia sareng ayeuna manusia aya di mana tangke bade ka mana kahiji kadua di manusia teh aya nafsu anu disebat amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah sareng kamilah ta eta teh anu 8 teh naon watakna hiji-hiji jar meneng Gusti petengati nira jar
menang-menang Gusti petenge atine ya. Atine lir kalimpudan mega bodara. Awaran mega putih. Wala salin sumabda. Ya teka mangunang tiasira cetung dangutan ngandika usana dereng pindangi ngandika di salabeting werdaya nyaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan marganipun peteng penggali. Ya sang yang Purbawisesa tetiasa ngawaler dina manahna kitu kaayaan anak ieu Prabu Sang Hyang Purbawisesa. Nanging watek wantos ieu Prabu Sang Hyang Purbawisesa nyatana pinter olah katang bisa olah katara ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Rai kalanun Gusti nyuhunkeun waleran bagja akang maksad ngawaler kana pertarosan Rai nanging ayeuna mah rupina moal tiasa margi ari anu jadi sabab kapan urang boga nagara ieu anu kasebut nagara Buana Raksa teh kakara sasat negara anyar oge urang tengaku Sang Hyang leres taku hal eta lain saeutik jelema anu bakal ngajorag ka dieu ayeuna mah menta supaya diungkulan heula we di mana-mana aya manusia nu rek ngajorag ka dieu teu pino damel kawalan mangga atuh pami kitu mah cenahna nanging moal jalir janji sulayatina carita dampa Gusti moal rai akang muarek lancalin ciluncat mulang udar tina tali gadak nun lir Pedra nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba sapratane pun hana dayos saking sawarga Maniloka para dewa anu dina waktus eta Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Basuki, Batara Yamadipati kalayan diserangan kuala dia balad dorantaka ti sawarga margi kuayana nagara anyar anu kasebat nagara Buana Raksa oge rajana Sang Hyang Purbawisesa pati jagat rasa kuayana eta di sawarga jadi widadari pating jaririt para dewa pating karocea ari marginya eta daya sanes kawas Candra di muka cing beleduk panas hawana kasawarga barang ditingali ku Batara gurunya Pancatiga yene telakeun ieu teh aya nagara anyar turta eta nagara teh anu kasebut nagara Buana Raksa atuh para dewa kenging pancen tioti-pati nyatana anu disesepuhan Kursin Rada maksad ngajorag ka ieu nagara sorak kenal dia ana dayo apa ya rai kalanun Gusti geningan eta surak amal-amalan yen telakeun aya tamu di luar tamu di mana kan sa ya tamu di sawarga para dewa Allah ulah kaget hei Purbawisesa aduh rai kalanun giningan para dewa akang teu sanggup nying hareupanana wayahna we rai anu kudu ngarengsekeun sabab anjeun waktu dilantik sanggup ngorbankeun jiwa demi kaselamatan akang sayogi tanaga sareng mutan Nabi Gusti sawios dampa Gusti lebet wae ka karaton Purbawisesa
Maya kingkang sampun lungsur. Kaget itu. Sahaya Kaula Batra Indra saking Tanjung Bayan. Nuhun ditepangkeun. Hai Batra Indra ye. Tepina sama salanu. Batra Samo. Ya, Batra Samo saking Surat Gingring. Ulah kaget. Kaula Batra Samo saking Surat Gingring. Lenggih. Calik samu. Nayaga anu nyarengan sadaya ngatuskeun lagu Batara Brahma saking Duksuli. Nyangakeun Ulah kaget sadaya. Sahaya Kaula Batra Brahma saking Duksuli. Calik. Batra Bayu saking Panglawung. Ojo kaget. Sinatria aku Batra Bayu saking Panglawung. Lenggih. Batara Wisnu saking Utara Segara. Purba Wisasa. Kaula Batara Wisnu saking Utara Segara. Ulah kaget Sinatria. Nampi nuhun pangrasa mangal linggih. Sapraptanepun Batara Yamadipati Dewa tukang nyabut nyawa ti sawarga. Kaget jaluk. Oh, pangarsa mangal linggih. Oh.
isan Jayok kang sami prata
kaget puniraka ningali Dewa Sami Prata. Dewa-dewa ingkang Samya Prata. Dendera Samya Prata. Ya Patih Sang Hyang Jagat Rasa kaget ningali para dewa anu jarangkung gede sumping ti sawarga Maniloka anu disesepukan ku dutaning sawarga Resindrana. Punira kangandika kalanun pangarsa tepino dama kaula pun Jagat Rasa ngahaturkeun semakong arcana maya ka penyuk selira para juata marasanga juata para ulu manten bayar-bayar. Allah dalam Satria Sang Hyang Jagat Rasa pembage andika ditampi nuhun kuda leungeun sakatuku simpun plung ati undi himastaka. Halayan ulah kaget ieu kula datang ka dieu duta sawarga Resinarada kairing ku para juata marasanga juata para lumanten bayar-bayar. Taya nu kahiji ngaranna Batara Indra ti Tenyomaya. Daya Batara Brahma ti Duksimana geni eta Batara Wisnu ti utara segara Batara Samu Batara Basuki, Batara Yamadipati, jeung sajabana ti eta. Oge kairing waladia bala tentara Dorantaka. Dina waktu ayeuna datang ka hareupeun Andika. Ulah kaget. Tepino damel kaula nun. Aya pikir saeunaon. Baga geura saurkeun, Pak. Geura saurkeun, Pak. Geura saurkeun wa. Kieu ieu teh Satria. Tepino dama kaula nun Jagat Rasa ngaran. Leres kaula nun kieu. Sabenerna heulaana dek ngadongeng kula kaayaan di sawarga. Ari kaayaan di sawarga teh dina waktu ayeuna teh nyaeta para widadari pating jararit. Para dewa pating karoceak kawas sandra di muka cing beledug nimulkeun seuneu kawang-awang. Tepino damel kaula nun aya naon kieu. Ari sabenerna mah yakin pangna kajadian kitu di sawarga teh ana ditempo dina Pancatiga. Si koreng di alam dunya ieu aya nagara anyar anu tanpa diaku ku juata marasanga juata parmanten bayar-bayar. Sedengkeun di alam dunya ieu teh teu dibenerkeun aya jalma anu ngaku Sang Hyang ongkoh oge nagara ieu saha anu benerkeunana saha anu ngidinanana. Tah kaula dek nanyakeun leuwih ti heula naha saha kerajaan ieu jeung naon kasebutna ieu nagara. Jawab kumaneh dina waktu ayeuna. Biar sarajana ieu. Nagara naon disebutna? Kumawani jahat sia. Kurang ajar. Kaula Patra Bayu saking Panglawung. Saha-saha jalma anu melanggar kana pelaturan dewa. Ham sapu wangin bae. Ya. Kaula Patra Brahma saking Tuksuli. Saha melanggar pelaturan dewa, saha nu nungkang ka dewa, saha nu nyaingan dewa. Ayan bae. Dewa seuneu Brahma ye. Satya. Saha anu melanggar kana pelaturan Batara Wisnu moal cicingin bakal ninah kandika. Tah kitu sabenerna Satya. Saha rajanya?
kaleresan pisan Raja Kaula teh anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa tugeuning. Anu mana ayeuna ngaran Purbawisesa? Ayeuna teh lengah di Karaton Nagara. Kalayan teu tiasa kaluar dina waktos ayeuna eta Raja Kaula margi parantos mercantenkeun ka kaula 100%. Teu bisa nempo teu kaula nun. Urang ajar kekelanan Brahma ulah wakat di popoloto tenang we tenang kelanan kudu malapah gedang saya lupa oge bisi teu kabagian pincuk tenang ulah geureuh naon getah sarupateun tenang satya kaula nun kaula ari anjeun jeung salaku naon anjeun aya di dieu kaula teh kaula nun patih pangresa patih tepino kasebut anjeun patih naon kaula teh anu kasebat patih Sang Hyang Jagat Rasa tugeuning ti mimiti raja nepi ka patihna Sang Hyang ngakuna heulaanan sababaraha perkara anu bakal dicaritakeun teu pino dama saperkara ieu nagara kasebutna Buana Raksa nagara Buana Raksa dititah kusaha menang idin ti mana anjeun ngadegeun nagara di ieu nagara di ieu wewengkon saha anu ngidindan kaula nun kaula mah sakadar patih anu eta mah nya raja kaula anu mata raja anjeun cenah datang ka depan kaulanya bener cenah ka dieu no dieu cenah ka dieu raja Nahyang mangga antos kaula nun salajengna kadua anjeun jeung raja anjeun ngaku Sang Hyang leres kaula nun ieu teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang aya oge di dunya jelema anu ngaku Sang Hyang tapi kudu nyumput buni di nu caang negerak bari teu katemong teu pino damah kari-kari ayeuna sajabana ti anjeun patih ngaku Sang Hyang teh raja anjeun atuh meureun jadi loba Sang Hyang di alam dunya teh sedengkeun tong boro hiji dua hiji naon tong boro dua tilu sanajan hiji oge teu meunang make jeung blak-blakan ngarti teu pino damah saha manusia anu melanggar kana pelaturan yakin dewa anu bakal nungtut kana ieu kejadian saacana kaula ngayakeun tungtutan leuwih ti heula anjeun dina waktu ayeuna geura los geura soplokeun eta ka Sang Hyangan geura euweuhkeun ieu nagara anu kasebut nagara Buana Raksa ieu oh kitu benar upami kaula bade mempertahankeun kumaha dah lamun anjeun nek mempertahankeun nganu harti maneh hayang puput umur maneh hayang ponok umur maneh hayang eueuh ti dunya ngarti kurang ajar pina maksa Brahma aya mukti maksa aing bayu ngabuk ngarti oh kitu nya sae sakali deui upamina kaula mempertahankeun kana kejadian dewa bakal ngayakeun tungtutan ka anjeun bakal disiksa ku kaula naon margina kaula bari disiksa kaula bari dituntut bongan anjeun geus ngaku Sang Hyang jeung ngadegeun nagara di jero nagara naon karugianana ku ayana kaula boga nagara di dieu ku ayana kaula ngaku Sang Hyang di ieu tempat karugianana nya kawah cing beledug kawah can dari muka mungsrat ka awang-awang para dewa pating karoseak panas hawana ka sawarga widadari pating jerit kitu kaayaan di sawarga meriluka ngarti oh kitu tah ku eta lamun anjeun keukeuh peteukeun bakal masa yakin andika bakal pondok riwayat ngarti